Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita podcast hari Jumat deh. Di terasnya Bapak Cecep. Nama siat kurang dilaksanakan. Nah, eta buruh harata gitu. Mantap, kurang usahakeun. Usahakeun merangan eta. Contoh mereka ngomongkeun batur betah ya coba hindari ketika batur kan ngomongkeun batur teh mending diam atau pergi gitu. Coba hindari jika hal-hal kecil seperti itu maknanya gede. Itu kan orang mantuk itu. Ibu si Yutur, wah yakin, yakin, saya nama gitu, pos kapir itu. Papa. Ngopi bos. Tema hari ini podcastnya naon Pak? Tidak bersurban. Oh temanya ngaji roso, ngaji roso berdakwah tidak bersorban gitu. Lain euy. Kalah rarepeh euy. Dieun buka merah. Oh, aya simaan. Selalu berusaha di atas takdir gitu, memecahkan permasalahan yang tak pernah bisa dilupakan. Mulai pemahaman nasib takdir tak itu orang kadang berbeda persepsi, berbeda paham. Lah, tengborok itu ada kabeh nyebutkan Allah. Persepsi tentang Allah pasti beda-beda. Beda. Aslina eta beda, asli Itu beda. ngan kepanggihna model ayeuna urang nancepkeun ibaratkeun paku usuk jeung penitihnya. Jadi tetap dina proses perjalanan. Kunaon nepi ka abdi nepi ka bisa ngobrol seperti itu karena tahap hiji pengalaman, tahap 2 aya nu meluruskan eta. Jadi otomatis kan urang teh meureunana menambah motivasi gitu. Da anger ending lah si anu berat mah. Jadi urang mah tetap semangat berproses, ulah arek naon ulah arek nyerah samemeh kalah gitu. Da mulai kata kalah. Ulah dak mau ngaco gitu. Ulah siga meri. Da urang mah dituntut lagi untuk melakukan proses sebaik-baiknya. Tah. Jadi yang dikatakan al ilmu naon teh kadituna teh geuning Al ilmu Dua mudil. nurun ti kolbi. Gitu. Jadi nama pesannya kembali nama mun seks itu keluar teh mah ke laptop gitu. Tapi kan urang mah urusanana ke dat gitu we. Dan memang ada urang mah eueuh teu tercantum gitu. Sabenerna mah Terus dari podcast udah mau sejam. Kopi kan ada yang na panggil. YouTube. Kabegenan urusan nama karena dunia sebab dunia no Dah ada ketika di dunia mah harus berbicara dunia. dunia dan memang dunia ulah anu teu kaharti eta kabeh. Pilih Kang rokok Kang. Anu bikin penasaran Jarum di dunia coklat, ieu hayang apa Samsu. naon teh kunci dunia nu sabenerna gitu. Tapi dah kunci dunia itu adalah akhirat. Nya Nah, berbicara akhirat kita sebenarnya yang dunia. Yang jeung dunia Untuk non memperbaiki diri di dunia gitu. Nu tadina sok ngobrolkeun batur ulah ngobrolkeun batur, tah ngobrolkeun akhirat teh jang kadinya, jang dunia-dunia. Anu pengantar tadina usahana malas misalkan jadi semangat kan. Kayak ke jalan. nya setidaknya kan orang teh kudu punya pengantar pembuka kunci untuk bisa membuka dunia ke menuju ke akhirat eta hungkul. Terus kan didinya teh meureunana heuh di naon di berenya ho tah ieu kuncina gitu tapi ternyata pas dipelajari eueuh gitu nu disebut manusia gitu hungkul. benar karena dunia mulu waka di bawah-bawah akhirat dunia we terus tangke geus loba dunia Da anggar hese Akhirat tujuan teh kieu. Akhirat tujuan. Cecep yakin ya nyuguhan kopi teh. Yakin ikhlas karena apal akhirat tah gitu. Karena apal akhirat. namun urangan gulukeun dunia otomatis orang tidak punya tujuan gitu we. Iya we, kunci nama lamun di dunia singka boga rasa urang rek hirup 100 tahun. Tahun tentang dunia ieu. Lamun dengan akhirat singka
pakai isuk bakal pae kalau ayeuna teh bakal pae. Mun teu akhirat mah pae kitu we kan. Ya, tapi dah tetap anggar anu mecahkeun mariungan sanajan urang ayeuna 5 urang gitu tapi mesti dibukakeun dina Qur'anna ogenan tetep. Anu pembuka solusi mah tetep jadi hartina riungan. kieu ya, lamun ka dunia sing kaboga rasa urang wae tadi pasti bakal semangat urang di dunia. Kulantaran naon? Asa lila we di dunia teh, mantap terus mencari. Justru Tapi lamun kana akhirat, aduh bisi pae isuk ya pasti urang nur lohor pasti buat lohor bisi pae urang. ari ayeuna fokus kana duniawi mah memang tipu daya munculna. Kunaon ayeuna nepi ka diayakeun konten karena posisina meureunana urang teh kitu kudu boga target. Dina minimalna bisa aya nu teu ngarokok gitu kan aya hasil misalna arek ti kafir, arek ti Yahudi, arek ti mana kitunya aya nu asup misalna naon pemasukan gitu. Kan teu salah. Justru meureun lebih eta teh suatu tantangan anu bener-bener anu dimuliakeun, murni lah mun dikatakeunnya. Karep teuing batur. Arek misalna arek ngomong naon mah da eta mah ada kontra, ada pro. Gitu. Jadi urang mah bebas karena setiap manusia itu anak kecil nepi ka arek nu sorbana panjang ogenan tetap punya hak masing-masing. Jadi ulah salah ya ayeuna modal ayeuna kieu teh urang teh kudu saling istilahna naon teh naon bikin ikatan teh dalam arti ngara supaya engke misalna mang eta indit ka ditu kan terbuka kontak HP bisa talatah tuh barudak di ditu karena aing kelat ari motor dicecep gitu bisa gitu cecepi misalnya mulang gitu butuh bantuan gitu karena mobilnya nyelap di jalan ininya diangkat kulimaan bisa jadi cecep di arek gawe pamajikanana misalnya kempes bananya tolong anterkeun cenah ku urang si eta di sarua deui gitu anger jadi anger saling karena urang mah kudu istilahna naon teh jiwa naon jiwa lepas gitu terbuka sakit gitu enak dan memang ayeuna mun dikatakan mun bicara hate jadi istilah naon sih naon mun diperbandingkan jeung benang kusut memang teu aya banding mah cep susah benang kusut masih kena bisa diakalan ngara supaya naon dilurus tapi urusan hate mah hese masalahna kan ari umpat kana hate kan aya ruang mah gitu aya tempat terus aya model dikatakan aya cecepnya ke siraman rohani bisa jadi da ieu mah geus takdir gitu benang kusut mah gampang ingat kakabuan nu ti heula mun teh kana ingat mun bola etan ya